Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang, tias si anakna. Langsung cerik datang ke Tuan Syekh. Aya naon? Abah maut. Atuh abah maut sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama. Pernah waun teu henteu nya nama. Nyaon teu kangarani ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Orangnya saya tahu. Ampura bapak ulama duh geus teu nyaon naon atuh pantes ka neraka ge jantuan saya. Tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan. Aduh nu panas abdi teu asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama. Liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat ngudag ontak. Langsung tunggu ada langsung nya salat gitu salat asup ka alam gaibna menta ka Gusti. Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Ih cak Gusti pantama lain murid. Iranya na jadi murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna. Ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah. Bejakeun ka Syabdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah cenah tah. Tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh tuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus. Murid be pokona mah geus. Nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka manana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta